Hah? Yang ceria, Lin. Yang manis saja. Malahan aya nu kieu teh. Aya deui nu kieu geuningan. Gimana deh ade ko manis bikin jatuh cinta terngiang-ngiang. Aku jadi gimana gitu ya deh. Cepot udah gede suka sama ade-ade. Nah eta ini gitu. Suka ade-ade. Di dieu mah nya aya gini gini euy. Kan bae. Ade-ade belah di ini. Oh, keun bae ini ge aya. Ya dah. Ngan ini mah ulah dipiring. Ulah. Gimana nih nenek kau manis bikin jatuh cinta terngiang-ngiang. Aku jadi gimana gitu ya nih. Cepot masih kecil suka sama nenek. Tapi beunghar kade. Bener loba harta. Heeh, pentereh maot euy dulu. Di ala warisanana. Ngarep-ngarep teuing. Ngan kabayang deui. Ulah kita ulah kawin jeung nini. Naha. Jigana lain lamun dewek kawin jeung nini lain nini mau heula kalakah dewek jigana teh. Naha tuh. Sabab dewek karacunan susu kadaluarsa. Heeh. Da teu bisa dihaneutkeun nu kitu mah. Ya moal atuh. Homo dikana kulkaskeun wah mal bisa. Paling bisa dipoekeun ge. Ngan jadi dorok-dok Yang kade nitipnya ke ade-adenya. Kade ulah mobil ganjen wae tuh. Mobil legend. Aya bocil FF. Tuh. Top up negara itu. Barudak dengannya. Ararapal kitu. Oh, ararapal mabar. Mabar teh tadi mamas bareuh teh. Matak sing kade pergaulan lain mamas mah menaon? Main bareng. Eta maksudnya. Main bareng maksudnya. Mabar eta. Nya main bareng. Teu budak apal mabar gitu. Kade pergaulan leujang. Ya. Homo ayeuna mah ku pergaulan zaman ayeuna barudak teh euy ningali teh wah, barudak awewe di kota mah Allah buuk di beureumman. Irung di antingan. Huntu di pageran. Make kawat. Beungeut di bodasan. Ari beuheung hideung. Cungcurungan sing kaya hungkul kadeuleu. Matak deuleuy di siniran deuleu ku lagu. Ya ku panjiniran. Lagu pengamen dengannya. Ya kumaha cing. Mojang gelis orang kampung bau lisung. 3 bulan manehna cicing di Bandung. Kiwari mojang gelis siga nu linglung. Make baju ge nu ngararatung. Kabayang nu ngararatung nu luhur di hanapan, nu handap di luhuran, nu tengah di bolongan. Make calana cut. Naon cut? Apan calana teh aya cut bray, aya bray cut, aya cut, aya bray. Pan aya eta teh cut bray mah aya luhurna cut, handapna bray. Aya bray cut mah luhurna bray, handapna cut. Lamun cut mah legging. Kabayang ini make legging. Atuh logor. Lain naon deuleuy harita gaya naon teh pemudi kita. Budak awewe make calana cut. Make baju lekmong. Kalek katemong teh. Ai lari pagi. Lari pagi ka hareupeun masjid. Di masjid aya aki-aki beureun kerek beres salat subuh. Pan ningali kitu mah peureumbeun ta eta aki-aki. Astagfirullahaladzim. Ari si Neng nanaonan make baju hareureut kitu. Eta si Neng ngajawab. Ih si Aki mah meni aratadok. Ini itu pakaian lari pagi. Lari pagi itu bikin jantung Neng sehat. Eta si Aki ngajawab. Jantung sia sehat, jantung aing mah deg-degan koplok. Udah si Aki ge aya kene kahayang euy. Si Aki oge tah. Teuing kene masih kene kieu si Aki oge. Genep 10 tahun masih kena kieu. Ngan 70 tahun sakitu kitu. Kasieun disebut mojang kampungan. Kasieun katinggalin zaman.
Uuk di bereman irung di antingan disidik-sidik siga jurik jarian kiwari mojang gelis geus loba baladna ti minuman sabu-sabu jeung ganja tepati didenge papatah kolotna nu didenge saukur hawa nafsuna aya pepeling yang barudak awewe yo aya da omat neng akang rek mere pepeling kumaha salanta ulah osok daek ulin peuting sabab peuting loba jurig nyiliwuring sok ngaruksak kana kancing jeung saleting digegelan meureunnya la ilaha illallah nu matak teh oge jang nu matak teh ge kitu nya euy urang teh kudu ngajaga pergaulan ngan dipikir-pikir mah aing teh keur sedih sedih kunaon ari aku aing teh keur sedih euy maka jeung sedih kerek putus aing teh putus naon putus cinta putus cintanya mah biasa yang sakit itu sudah putus tapi masih cinta tepira putusna teh beda keyakinan ngan lain beda agama beda naon beda keyakinan dewek yakin ke manehna manehna teu yakin ka aing paingan atuh oh Tuhan kalau bulan bisa ngomong tangtu careuh bisa ngaheujeun seandainya diriku dirinya dirimu diriko dirigdig dikurebkeun dipaehan ku aing aing keur sedih teh di we hayo aduh si dawala ka dieu kitu euy ngahibur aing dawala tuh geuningan di ditu geuningan my brother kadieu my brother my sister, my uncle, my Muna, my Saroh, my Anucing. Kadieu. Si dawala sina kadieu euy lah. Ai keur lieur kieu mah lah kumaha we carana? Ya, cing Kang Uung. Jang. Kalan. Dararamang saya sadayana. Padesto Akang. Nya aduh. Akang Damang. Seperti kemarin. Doh. Miara doma teh dua doma bikang dua nana ayeuna geus ngalobaan aranakan kadulur anu di lemur kabalat anu di desa ulah kaget ulah heran ulah nanya kenjaluna abis jadi masalah abis jadi fitnah ulah ikut campur sabab doma kuring sadayana doma kuring di angon kukuring di paraban kukuring anak nage anu kuring doma kuring di angon kukuring di paraban kukuring anak nage anu kuring saha jalona mana jalona saha jalona mah keur ngibot kutan teh ku si eta si eta mata marakan mangga atuh jang dikantun gening Mang Usang gening Kang Uung masih kene bumi di Cikawung di Cikawung we teu ngalih-ngalih lin gerang ngalih atoh mana ka neraka jahanam pararanas mangga di kanton Mang Usang deui Kang Uung deui gening mohon masih kene ngendangan ayeuna yang namanya Gapri ayeuna lihat tuh alih profesi kana naon jadi bidan mangga di kanton Cep Oboy masih kene kabogoh teh nu eta lin podaran atoh mangga di kanton
Ai manawi teh sanes ki lanceuk. Sehat. Sono merenya. Allah. Make jeung cuam cium sih. Jabanding kumaha mun hamil aing sih. Maksudnya cipika-cipiki. Oh, kumaha mun hamil jabat cani kabe sih. Cing mikir. Piraku pedang jeung pedang hamil. Naon? Pedang jeung pedang hamil. Gah, pedang sote nu dewek nu maneh mah paku payung. Jangan begitu, bro. Aya naon sih meni asara reuwas kuring? Diugeula. Hah? Diugeula. Oh, atuh. Aya naon cenah? Naon teh euy? Beureun bancet banyak. Calik heula. Edah naon deui teteh? Naon teteh moal tukang son kajejek. Kade atuh kacalikan. Mohon bapak hajat jabanding teteh. Heeh, urang ngempel heula. Naon deuleu sih teh? Bisi sakalian beungeut rek diempel nih bala kitu. Mudah-mudahan we teu aya auzubillahi minasyaitonir rajim. Naon deui atuh teh? Kerek nyadar deuleu. Naon? Burut kagencet aing. La ilaha illallah. Burut. Hah? Ngerakeun burut di kukut. Keun bae dewek burut daripada mana di udag lising. Bagi 2 bulan deui. Lain di si eta mah ya. Di si eta mah da kitu. Batur mah heueuh burut tadi operasi dar dihamplas si eta mah. Ari sia dawala ka mana wae. Atuh nikah. Ka bina-bina teuing meni budeg-budeg teuing sia teh hirup teh. Di geroan kita tadi. Kela. Saha nu budeg? Maneh? Nu budeg teh kuring didinya. Oh, didinya sugan teh kuring. Kela. Nah jadi aing nya. Jebakan ya. Kade bisa kejebak. Kumaha teh? Ha, anu budak teh sakuring didinya. Ha, syukur ai didinya masukan teh kuring. Jadi lamun didinya berarti dewek. Berarti kuring. Sia, permainan. Balikan deui cenanya. Ha, anu budak teh kuring didinya. Kuring. Oh, nuhun aing ngaku mah. Gelo situ bener deui. Pugu didinya anu budak mah cik urang teh sia ceulina. Ceuli nu kenca. Bandung. Oh, bener. Ceuli katuhu Cirebon. Salah. Naha salah? Mainnya ceuli kenca ka Bandung, ceuli katuhu ka Cirebon atuh beulah sia-sia. Katipu deui aing euy. Nya. Aka anu budak mah sok buktikeun. Ku dewek ditanya, ku kuring rek ditanya. Sok tanya. Kudu ngajawab tur kudu bener ngajawabna. Sok. Nama Cepot Astra Jingga. Panggilan Cece. Tempat tanggal lahir Bandung tanggal genep bulan genep tahun 86. Zodiak kamari mah Gemini ayeuna mah Cancer. Namanya zodiak punah-pinah kitu sia teh. Lainna naon Gemini teh goreng wae eta teh ramalanana leuy. Heeh, lamun Gemini goreng wae pinah ka Cancer. Lamun Cancer goreng wae rek pinah ka mana? Ka caheum aing mah. Hobi memancing, cita-cita menjadi polisi. Hah? Budak berarti. Budak. Aisyah gancang teuing teu kadenge ku aing sia teh. Sok balikan deui, sok. Hobi memancing, cita-cita menjadi polisi. Hah? Budak berarti. Budak akang tah. Nah, sia teh teu kadenge ku aing mah. Heuh, budak aka berarti. Sakitu jentre. Naon bi teh? Hah? Budak. Budak. Lain ngomong na kacang teh emang kusi lain kadenge. Kadenge. Naon cenah? Sama mana? Hah? Tuh nya budak. Budak. Nah, cik siaeun geus sok. Ku aing ditanya, sok. Nama Dawala antara dibata pura-pura tahu padahal tidak.
Nama panggilan Dadau. Aduh, dadau. Tempat tanggal lahir tanggal 7 bulan 7 tahun 2007. Nang urang kene ieu teh. Kumaha aing atuh ieu teh. Zodiak. Sok naon. Anu gambar lauk. Oh, Naon gambar lauk? Leo. Leo mah gambar ucing ieu teh. Apan lauk na dihakan ucing ieu teh. Hobi memanah. Aduh. Cita-cita menjadi guru. Jawab cita gelo. Jawab cita gelo. Naon tah? Pamajikan hiji budak hiji. Oh, asal ngajawab. Teh si gelo kapangki. Sok aing sok tanya ayeuna. Oh, ai kitu mah. Hobi memancing. Cita-cita menjadi polisi. Sapi hiji, domba hiji. Ya. Bisanya aing, bisanya. Emang kuring nanya naon gitu? Sugan eta cek kuring teh merkosa naon wae. Sapi hiji, domba hiji. Oh iya. Si gelo menjebak wae pertanyaan teh euy. Lain naon da wala. Ari ka domba mah teu kahaja dewek keur kiih nangtung. Domba hareupeun aing. Mundur domba teh kapaksa ku aing di lempeng. Ari ka sapi mah sarua deui kitu kasusna teh. Dewek keur nangtung kiih teh. Sapi hareupeun aing teu mundur eta mah. Kapaksa aing maju urang teh kudu indung ka waktu mi bapak ka jaman. Tamarak kumaha? Pan di dieu seueur marurang kali tah laguna lagu anak-anak. Anu aca-aca nehi nu karito atawa naon tuh laguna nu apal aka lagu naon tuh berebong bolong lagu cicak di dinding boleh nu kumaha anu kieu cicak di dinding eta sora gedean di situ dawala atuh teh sora kurang gede toke di dinding lain gedean cak jadi toke sora sia gedean bener-bener teuing anggeus sudah kudewek laguna sok lagu naon laguna pada hari Minggu sok pada hari Minggu ku turut ayah ke kota naik delman istimewa ku duduk di muka ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja mengendali kuda supaya baik jalannya hey brat suara bujur kuda. Nah, brat. Tuk tik tak tik tuk seteh. Lain brat. Apan kuda na nyeri beuteung ya teh. Ahakanan wae ayam geprek. Paingan atau cik bahasa Inggris. Bahasa Inggris babari. Pada hari Sunday unfollow father to city. Naik delman is beautiful I am si to dawen. Ku duduk samping patriper yang sedang walking mengendarai horse supaya a good walknya. Yes oh no oh yes oh no oh yes oh my god. Yes oh no oh yes oh no oh yes oh my god. Banyak kuda yes oh no seteh. Apaan kuda nanti Inggris teh. Atawa nu gelo keur kudaan. Jang orang Sindang Sari aya. Jang orang Sindang Sari mah eueuh aya oge jang orang Garut. Cik jang orang Garut kumaha orang Garut? Ieu orang Garut mah. Aya orang Garut di dieu. Nya, aya orang Garut eta nu kanu motor orang Garut lain. Sanesnya aduh mangga Pak. Orang Tasik. Mohon eta bade ngalangkung heula. Nya, bade cai-cai heula di dieu atuh Bapak. Ya, siap laguna lagu pada hari Minggu keur urang Garut. Pada hari Minggu ku turut ayah ke Garut naik delman butut ditarik ku kuda burut ku duduk samping Pak Kusir yang sedang cemberut mengendali kuda beri jengga Garut. Hap seteh naon ai maneh ieu teh urang teh keur pendidikan jang anak. Iya barudak leutik loba barudak leutik. Nah geus rut-rutan kitu mah power seteh. Ye dengekeun heula monyong. Dengekeun heula eta laguna can tamat.
Nepi ka tamat heula tidak can bukti kalawan nyata bubuk roti dina mata. Bukti kalawan jujur bubuk roti dina bujur. Naha kadiukan bisa teh beuh. Sing puguh tinggal didengekeun heula. Sok cikan. Pada hari Minggu ku turut ayah ke Garut. Naik delman butut ditarik ku kuda burut. Ku duduk samping bakusir yang sedang cemberut. Mengendali kuda beri jenggak garo. Eta nu power teh dengekeun heula heula power dengekeun heula mengendali kuda bari jeung gagaro lutut lutut sugan teh kanyut ngeureuh sia negara mah teh ai ka batur nyarek jorang ai silaing jorang teh teu meunang nyebut kitu teh kasar teh. Hah kasar hayang lemes mah kanyut na we hamplas si eta mah ka mana karepnya euy kela aka da sabenerna sih ari kanyut mah teu jorang sih nah teu jorang sabab menurut Kamus Besar Bahasa Sunda loba kecap kanyut anu dipake paribasa contohna naon keur ngaranna deui kanyut teh pira ku urang panggih jeung kanyut keur nyebut termos mah da moal mungkin jeung loba deui paribasa anu ngagunakeun kecap kanyut contohna wadah duit naon tah kanyut kuna apakah itu jorang tidak jelema eraan kanyut na tarang jelema borangan kanyut na punuk jelema wanian laer kanyut ibu-ibu uo wae weureu kanyut banyak daulah teteh kolot baheula mah kitu si nyai teh kunaon uo wae eta weureu kanyut cenah kitu heuh lamun kawin wae hamur kanyut dong bener tah tuh lamun nu egang burut kanyut coba we eta mah beurna kamusna na kamusna teh we lamun hansip kanyutna hejo cenah kamana leuwih parah cenah cik atuh ayeuna mah si laing atuh main ieu main alat musik teh ulah da kuring ge mawa ya Pak RW acan wae heula atuh si deh kuring rek mawa alat musik Pak RW ya tinggal toh naon teh manyong biola biola manya eta biola nepi ka jabrig gitu ai nu jabrig gitu mah lain biola tapi bimimin gitu sok urang tes geura neng 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 tet banyak ai neng tet mah atuh berarti di Jakarta pan ku Jakarta mah dari mana? Dari Jakarta. Kenteng tumis. Kentang. Lamun ti Sunda mah ku sok. Nang tat. Jawa. Ari Jawa naon? Lamun di Sunda di Jawa mah o. Di Sunda jaka, di Jawa joko. Di Sunda mangga, di Jawa monggo. Di Sunda calik, di Jawa colok. Di Sunda baal, di Jawa bool. Lamun dihijikeun di Sunda mangga calik baal, di Jawa monggo colok bol hamdo. Sok siap sok Jeki sok kitu tong tinggi teuing atuh sok teh hayang pengganti koro aing Jeki halus euy Jeki Jeki sudah makan belum? Bila ku aya biola nemalan belegog sia nu teu eling mananya dahar ka biola teh cik aing gancang milu gancang aing lambat milu lambat sok dang kumeli kentang dang kumeli kentang dang kumeli kentang dang kumeli kentang
tanguli kendang kuli kentang. Sia mah nu gelo, sia nu salah mah. Heeh, jeung nu gelo mah benernya ka mana karap euy. Nah, itu saha deui datang deui. Saha? Kitu. Huluh saha itu euy? Heeh, walah eta mah ieu euy. Tingali alien naon teh? Hei, bisi, eta mana babi ngepet gitu. Lain, eta mah tingali irung juga tamusu. Eta teh irung guha, mending gede-gede teuing tingali. Sigana mah eta naon? Lamun masak sate teu kudu ngipasannya ku irung we si eta mah. Asak geranya ngan kabayang eta satena pinuh ku korong. Naon? Siga namanya euy, naon? Hos kana ieu kana beungeut aing nyong inyu anya. Waduh. Nah ngomongna kitu deh. Nyok inyu. Ngieu onge uingnya makhluk pangeran. Pangeran maksud nama teh. Lain teu kagok maneh ngomong eta kitu. No. Henteu. Orang mana maneh? Orang Hinang Hai. Orang Sindang Sari, Hinang Hai. Sinang Sari, Inang Hai. Oh, Sinang Sari beureunya. Ai maneh datang ka dieu naon? Ka onyangan. Onyangan saha? Onyangan Bapak Yuhi. Supri meureun. Onya aing mah hieu anu. Lain eta kumaha jeung pamajikan teu kagok ngomong. Nyo. Henteu nya. Naha nama majikan uing harua kieu ngomongna. Oh. Paingan atunya aing mah kieu-kieu oge geus ningunrat. Mending aing ningunrat daripada sia dikotok. Aing ngahina ka batur sia mah euy kitu teh. Lain aing ngomong kitu teh sok deukeut kana jorang. Nyuk nyaha. Deukeut kana jorang sia sok lamun nyebut motor kumaha? Nol. Nah gitu motor Kawasaki motor Kawasaki motor Ninja motor Inya nah sedotinya dedengan aing mah Ninja motor Suzuki motor Huhui kejeng motor hui segala sih teh. Motor bebek sia ayo lieureun jigana atuh motor sia motor bebek motor daun ini motor bebek motor lain modal motor bebek si teh hayo naon motor bebek sok naon motor enong nah entok heunulula kene alah Jama benar ya. Benar entok benar. Entok jeung bebek mah dulur teh. Nya padahal maru ongkoh teh. Cik lamun maneh jadi RW dalamun pidato teh hese. Hese atuh kitu mah. Mamani. Sok cikan. Lamun pidato didinya jadi RW sok. Nyok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok pidato sok bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh maksud nama. Wabarakatuh. Situ. Bapak-bapak, ibu-ibu, mak, ibu-ibu, hatur nuhun, nuhun, anu kusim dikuring dipihormat, anu huing dihormat, ka ibu-ibu, ibu-ibu, hatur nuhun, nuhun. Ulak balik ayo acan teh sok-sok bertulikeun
ka bapak-bapak, ka mama, ka ibu-ibu, ka imu-imu, hatur nuhun parantos kersa, nuhun parantos kersa di RW-an ku abdi, di untung we kuing, Untung surti. untung huni. Siak buruk, bapak-bapak, ibu-ibu hatur nuhun, imu-imu hai nuhun, parantos kerja, mana no nya di RW-an ku abdi, di Awas. kumaha, he di RW-an ku abdi, bamani, sok, ni rukun wargaan ku abdi, aya, misalnya, mancak tongah hina. Siapa bila tadi? Wing mah banyak kaonangan heula ka mamaarnya. Aya nya nu kitunya minongnya.